Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Fajrin Junior Pratama. Abdi calik di kelas 12 AK2. Abdi bade ngadugikeun teks monolog anu judulna Ibu. Rarasaan ieu sok sarua kanggo anjeun Bu. Sagala cinta jeung tulus ieu teu kantos katingali sadarhana kanggo abdi. Tapi anjeun tulus jeung mikir sadayana sasaderhana nu anjeun tingali. Surup caang ti sisi kulon sok janten milik arurang ngesian waktos ti peuting sareng sauyunan. Sanes eta henteu nanaon Bu. Anjeun siga kitu kanggo abdi. Anjeun hiji-hijina surup kanggo abdi. Panon poe naek ti sisi wetan janten milik arurang Bu. Pikeun sumirat saatos peuting nu poek kasaput halimun tentrem. Eta sok naon nu anjeun nyarios ka abdi bilih aya harepan pikeun sagala aspek dina kahirupan ieu. Anjeun sumirat kanggo dunya kuring nu poek. Panon poe naek osok mikeun kahaneutan siga secangkir kopi haneut di enjing-enjing. Emut Bu. Arurang sok ngarasakeun sasarangan bari seuri nyuruput kopi nepi beak. Kunaon ibu kitu? Kunaon sadayana endah sareng anjeun? Anjeun nyaho Bu. Abdi leuwih resep calik di gigireun anjeun sareng mere nyaho abdi ngeunaan naon wae eta. Kanggo abdi ieu leuwih nenangkeun tibatan ngadangukeun musik. Bu, abdi hayang janten langkung sae dina kahirupan anjeun. Bu, putra anjeun hoyong janten jalma anu tiasa dibanggakeun. Ibu, putra anjeun hayang aya di sisi anjeun salawasna. Abdi cinta Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.